Ya, pingken deh, lamun ngurus manuk Pak Haji sing balalenar. Ya mangadon di poe dinu panas. Ari moe ulah dinu panas. Si Sakang gitu aya. Sakang. Sakang. Pak bapak, bu pak bapak teu make tajwid ter. Untung ya Pak Haji eueuh jadwal nengeulan jelema ye. Lamun aya jadwal kitu taku Pak Haji mata. Pak Haji Mayung gitu. Lebat aya jadwal nunggulan jelema segala rupa. Aya naon Pak Haji Mayung? Sakang yo. Manuk ieu Pak Haji teu disada yo geus 2 poe. Cik panguruskeun ya teh manuk mahal yo, manuk mureh. Naon Pak Haji manukna teu disada. Ku abi pada diurusnya. Oh, sok panguruskeun ieu Sakang. Aing teh ngarti ieu teh manuk lamun engke kalem nah diburuhan ku Pak Haji. Oh. Siap mangga ku abi diurus pokokna manuk mah aman. Oh kade yo. Kade nitip ya Pak Haji eta teh manuk mahal. Oh. Siap. Oh Pak Haji buang. Jauh meureun ge ti kota ti ditu. Cing bener ngurusna. Pak Haji ek balik heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Ieu manuk atos di parab tos gacor. Abina bade angkat Pak Haji. Enggak canak Pak Haji manukna Pak Haji. Bener gitu si Sakang teh sebut. La ilaha illallah la ilallah. Sakang, eta naon di paraban mak. Hei si teh. Syuh aing si tara di adanan si tara jakat. Naon manuk? La ilaha illallah. Ieu manuk mahal nepi ka di paraban cau. Nu kieu mah paraban lagi anak kerun. Apa tuh parabna? La ilaha illallah manuk mahal mah. Aing kalah ieu mah hayang alus segala jadi botol si Sakang. Jadi Abi mah biasa ngurus manuk masuk di parab jauh. Si tara laraja TV, si tara laraja TikTok. Yuh, manuk malin paraban jauh. Yuh, aing kaduhung aing jauh-jauh aing ti ditu. Panjat tek bakal alus ieu mah. Seun teuing ge paeh manuk aing teh langsung murai mahal apa teh? Mahal, murai teh mahal. Yuh. Pak Haji dawa Abi mah ngurus manuk masuk gitu. Siang kakehen si teu di adanan. Oke di ngurus manuk aing teh hararayang teh. Awas ya lamun paeh manuk. Di hukum ku aing mah.